Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya parantos diriwayatkeun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abu Hurairah nampi ieu cariosan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Nabi, idza mata di mana-mana maut saha al mukminu seorang jalma mukmin, hama maka bakal ngurilingan naonana ruhuhu ruhna eta jalma mukmin anu tos maut teh di mana haula darihi di sekitar rumahna eta si jalma mukmin sewaktu di duniana. Sabaraha lila eta ruh jalma mukmin anu karak maut teh kukurilingan ngurilingan imahna syahron selama 1 bulan. Rek naon atuh eta ruh jalma mukmin teh kukurilingan di sekitar rumahna, fayanduru kemudian eta si ruh teh bakal merhatikeun ila man khalafa, merhatikeun ka jalma-jalma anu tos ditinggalkeun ku eta mayit jalma mukmin teh min iyalihi tegesna keluargana eta si jalma mukmin anu tos maut teh. Merhatikeun naon? Kaifa yuqsimu maluhu, kumaha keluargana ngabagikeun hartana, kumaha ieu keluargana membagi warisna bener apa henteu, membagi warisna sesuai sareng syariat Islam apa henteu. Masya Allah, nu matak lamun keluarga urang aya nu maut buru-buru geura bagikeun warisanana sesuai dengan syariat Islam, ulah sok diengke-engke. Ari nunda-nunda ngabagi waris teh loba keneh madorotna daripada maslahatna. Naon sebabna? Sebab ari anu ngaranna harta teh panas harta. Lamun teh mah ieu harta anu kuduna buru-buru dibagikeun terus ku urang dipertahankeun, lila kailaan asa milik sorangan. Ketika geus asa milik sorangan hese rek dibagikeunana, padahal eta teh hak orang lain anu kudu dibagikeun ka ahli waris anu lain. Nu matak teu aneh ketika harta warisan henteu buru-buru dibagikeun sok nimbulkeun masalah besar, sok nimbulkeun perselisihan di antara keluarga merebutkeun harta waris. Sok aya paribasa kitu. Nu matak buru-buru selesaikeun sesuai sareng syariat agama, jeung ulah poho kudu oge diselesaikan secara kenegaraan supaya resmi sah menurut agama sareng sah menurut negara. Wa kaifa yuaddi duyunahu, sareng ieu jalma anu mukmin anu tos maut dia terus merhatikeun kumaha ieu keluarga urang teh daekeun henteu mangmayarkeun hutang-hutang urang sewaktu urang hirup di dunia. Nu matak ieu ge kan segera lamun aya jelema nu maot kudu buru-buru hutang-hutangna diselesaikeun ku ahli warisna. Fa idza atamma maka tatkala tos sampurna syahron selama 1 bulan eta ruh jalma mukmin teh ngurilingan rumahna sareng merhatikeun kaayaan keluargana, rudda kemudian dibalikeun deui eta ruh jalma mukmin ila hufratihi kaliang lahatna eta jalma mukmin anu tos maut teh. Masya Allah, kabayang amat pikumahaeun nasib ieu ruh jalma mukmin teh upami keluargana teu buru-buru ngabagi waris sesuai syariat, sareng pikumahaeun bakal sedih jeung bakal ripuhna ieu mayit di jero kuburna mun hutang-hutangna henteu segera diselesaikeun ku ahli warisna.
Nu matak wayah namun keluarga urang aya nu maot teh buru-buru selesaikeun bagi warisna sesuai syariat, lain sesuai nafsu. Pantes saeutik zaman ayeuna mah ngabagi waris teh kumaha we ceuk nafsuna, lain kumaha ceuk syariat. Ieun mah bahaya, bahaya pikeun dirina, bahaya pikeun mayit. Nya kitu deui hutang-hutang ieu mayit buru-buru selesaikeun supaya keluarga urang anu tos maot teh henteu loba teuing nanggung siksaan, supaya ngarasa tenang di alam barjahna sing karunya ka ahli kubur urang. Masya Allah, nu matak ieu lah pentingna ti ayeuna urang ngadidik keluarga supaya keluarga urang ngarti kana agama. Nyaho kaayaan urang keur ketika di kuburan teh kumaha, lain peureum kitu hungkul, tapi justru di kuburan teh tempat dituntutna atau dipinta pertanggungjawaban seluruh amal perbuatan urang. Nu matak ulah sampai kelakuan keluarga urang menambah beban penderitaan di alam kubur. Ulah sampai keluarga urang anu ditinggalkeun ku urang menambah beban siksaan ka urang ketika urang menghadapi tuntutan pertanggungjawaban tingkah laku urang sewaktu di dunia. Sawaktos ieu ruh jalma mukmin teh dikembalikeun kana liang lahatna atanapi ka alam barjahna, fayahumu, kemudian ieu ruh jalma mukmin teh bakal kukurilingan deui haula qabrihi di sekitar kuburanana eta jalma mukmin sanatan selama 1 tahun. Selama 1 tahun eta mengelilingi kuburanana wayanduru sareng merhatikeun mayyatihi saha wae anu ngadatangan ka kuburanana, anu menziarahi kuburanana, wayad'u lahu sareng saha wae anu daek ngadoakeun ieu mayit di kuburanana, wa may yahzanu alaihi sareng ieu mayit jalma mukmin teh ruh jalma mukmin teh merhatikeun saha wae anu sedih atas kepergian dirina. Cenah urang mah teu percaya ruh bisa ngurilingan imahna, ruh bisa ngurilingan kuburanana. Atuh dasar rea ge bakal balik ieu ka alam kubur, bakal balik ieu ka alam barzah. Engke bae rasakeun ku masing-masing kumaha kaayaan anu sabenerna engke di ditu. Ngan lamun urang percaya kana ieu hadis atau percaya kana ieu kisah, paling tidak urang bisa mempersiapkeun diri ti ayeuna, mempersiapkeun anak-anak urang, mempersiapkeun keluarga urang, bekali mereka dengan agama supaya suatu ketika ditinggalkeun ku urang teh keluarga urang geus hideng, geus ngarti, daek ngabagi waris sesuai syariat, daek mengmayarkeun hutang urang dengan segera, daek menziarahi kuburan urang, daek ngadoakeun urang. Ulah nepi ka ketika urang maot teh kabeh keluarga oge poho eueuh saurang-urang acan anu ngadoakeun ka urang gara-gara teu dididik agama ku urang sawaktu urang hirup di dunia. Nu matak mumpung masih keneh aya kesempatan hidup di alam dunia ieu, yuk didik keluarga urang terutama anak-anak urang supaya dararaekeun ngadoakeun urang ketika urang geus aya di alam barzah. Fa idza atamma maka sawaktos ieu mayit jalma mukmin teh sempurna mengelilingi kuburanana sanatan selama 1 tahun, rufi'a kemudian diangkatlah ruhuhu ruh ieu jalma mukmin teh ila haisu ka hiji tempat yajtami'u anu berkumpul pihi dina eta tempat teh saha arwahu semua arwah-arwah teh dikumpulkeun di hiji tempat. Nepi ka iraha eta ruh-ruh teh eta arwah-arwah teh dikumpulkeun di hiji tempat ila yaumi yunfahu fis-suri dugi ka
hari di mana ditiupna sangkakala, hari kiamat ya. Kitulah nemutkeun keterangan dina kitab Duratun Nasihin. Pengarang ieu kitab Duratun Nasihin ngutip ieu keterangan dina kitab Bahjatul Anwar. Mudah-mudahan urayan anu singkat ieu sing ageng manfaatna khususna pikeun diri sim abdi umumna pikeun saha wae. Sareng pamudah-mudahan ieu urayan anu singkat teh sing janten motivasi pikeun urang sadayana supaya tambih-tambih semangat mengumpulkan bekal pikeun balik ke alam kubur ku cara ngalobakeun amal soleh sareng semangat ngadidik keluarga orang masing-masing supaya janten keluarga anu islami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.